Bismillahirrahmanirrahim. Summa utia, kemudian didongkapkeun ka Kangjeng Nabi bil mi'raji sebuah tangga, alladzi ta'ruju alaihi, anu mana eta tangga teh sok dianggo naik melalui eta tangga teh saha arwahu bani adama, ruh-ruh bani Adam. Berarti orang oge engke kabehan bakal ningali kana ieu tangga teh sakumaha anu tos dicaritakeun kamari dina kitab Duratun Nasihin. Poho cenah setelkeun di bae rekamanana. Palam taro maka teu pernah ningali saha al khalaiqu para makhluk ahsana minhu, kana anu lebih bagus daripada eta tangga teh. Ketika ruh-ruh Bani Adam ningali kana eta tangga teh, maka semuana kaget dan terpesona melihat keindahan eta tangga. Karena semua ruh sebelumnya belum pernah melihat satu perkara pun yang lebih indah daripada eta tangga. Masya Allah. Berarti ieu mah lain tangga sambarangan. Tangga ieu mah khusus diciptakeun ku Allah dengan bentuk anu sangat indah. Mirqatun min fiddatin, satu anak tanggana diciptakeun ku Allah tina perak. Wa mirqatun min dahabin, sareng satu anak tangga deui diciptakeun ku Allah tina emas. Berarti disilang-silang, satu anak tangga tina perak, satu anak tangga deui tina emas, tina perak deui, tina emas deui, terus sampai ka luhur. Wa huwa ari eta tangga teh min jannatil firdausi, dicandakna di surga Firdaus. Mundodun bil lu'lu'i, anu parantos dihiasi ku berbagai intan mutiara anu sangat indah. Ayyaminihi, dipalih kanana eta tangga teh malaikatun, aya berbagai malaikat. Wa ayyasarihi, nya kitu deui dipalih kirina eta tangga teh malaikatun, aya para malaikat. Fasa'ida huwa wa Jibrilu, kemudian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng malak Jibril naik kana eta tangga. Numutkeun sebagian pendapat mah ieu tangga teh seperti eskalator anu bisa maju sorangan teh geuninganan, lain neslek sateslek kitu. Ieu ge kitu. Begitu Kangjeng Nabi sareng malak Jibril naik kana tangga kahiji, langsung ieu tangga teh membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng malak Jibril dengan kecepatan yang sangat tinggi, menembus awan, menembus ozon, sampai menembus atmosfer. Hatta tahaya ila babin, dugika malak Jibril sareng Kangjeng Nabi Muhammad tibalah di sebuah pintu min abwabis sama'id dunya, tina pirang-pirang lawang panto langit dunia. Yuqalu, disebutkeun lahu pikeun eta lawang panto langit dunia teh babul hafadhah, ngaranna teh babul hafadhah. Wa alaihi malakun, sareng dina eta babul hafadhah teh aya hiji malaikat, yuqalu lahu Ismail, diberikan nami eta penjaga babul hafadhah teh malaikat Ismail. Wa huwa, ari malaikat Ismail teh sahibu sama'id dunya, eta anu bertugas menjaga pintu langit dunia, pintu hafadhah teh. Yaskunul hawa, ieu malaikat Ismail teh cicingna teh di awang-awang, di angkasa. Lam yas'ad ila samai qattun, teu pernah naik ke langit sama sekali.
walam yahbitu ilal ardi qattu, dan ia malaikat Ismail teu pernah lungsur ke bumi sama sekali, illa kecuali yauma matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika di hari wafatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nembeh ieu malaikat Ismail teh lungsur pikeun ngalayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baina yadayhi, sareng di hadapan eta malaikat Ismail teh sab'una alfa malakin, aya 70.000 malaikat, ma'a kulli malakin, beserta setiap para malaikat nate jundun, aya tentara, aya pasukan minal malaikati ti golongan malaikat deui, sab'una alfa malakin, sebanyak 70.000 malaikat. Masya Allah, loba berarti ya malaikat anu menjaga langit kahiji teh. Ketuana tadi malaikat Ismail. Malaikat Ismail memiliki prajurit sebanyak 70.000 malaikat. Anu 70.000 malaikat eta masing-masing memiliki 70.000 prajurit deui. Masya Allah. Fastaftah Jibril, kemudian malak Jibril nyuhunkeun dibukakeun babas samai, kana pantok langit teh. Sawaktos malak Jibril meminta izin untuk dibukakan pintu langit anu kahiji, kila maka diucapkeun ku penjaga langit teh, man hada, saha ieu? Qala, saur malak Jibril, Jibril, ieu kaula malak Jibril. Kila, kemudian ditaros deui ku penjaga langit, waman ma'aka, sareng sahanjeun wahai Jibril dongkap ka dieu? Qala, saur malak Jibril, Muhammadun, kaula dongkap ka dieu bari nyandak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila, kemudian ditaros deui ku malaikat penjaga langit, awa qad ursila ilaihi, nah parantos diuntus ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke langit. Wa fi riwayatin, dina riwayat anu sanes mah bahasana teh awa qad bu'isa ilaihi, maknana sami wae seperti tadi. Qala, saur malak Jibril, naam, semuhun pisan ieu Nabi Muhammad teh parantos diutus, parantos aya perintah untuk naik ka ieu langit. Kila, kemudian diucapkeun ku para malaikat penjaga langit, marhaban bihi wa ahlan. Bahasa ieu teh adalah ungkapan seseorang untuk menyambut tamu yang datang dengan penuh sukacita. Upami dibahasakeun ku bahasa Sunda mah kirang langkung sapertos kieu. Wilujeng sumping wahai Kangjeng Nabi Muhammad, abdi sadaya kacida bingahna nampi kasumpingan salira. Hayyahullahu, mugi Allah ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi, atawa bisa dihartian hayyahullahu, mugi Allah manjangkeun yuswa Kangjeng Nabi, min akhin, sebagai saudara, wa min khalifatin, sareng sebagai khalifah pengganti. Fanikmal ahu, maka iyalah Kangjeng Nabi Muhammad pangsae-saena sadere. Wa nikmal khalifatu, sareng Kangjeng Nabi Muhammad teh pangsae-saena khalifah. Wa nikmal maji'u jaa, sareng pangsae-saena anu sumping ka ieu tempat. Saparantosna malaikat penjaga langit menyambut kadongkapan Kangjeng Nabi sareng malak Jibril dengan penuh sukacita. Fafutiha, maka dibukakeun lahuma kanggo Kangjeng Nabi sareng malak Jibril eta panto teh. Falamma khalasa, kemudian saparantosna Kangjeng Nabi melewati pintu langit anu pertama,
Faidan maka sawaktos kitu fiha dina eta langit teh Adamu alaihi salamu aya Kangjeng Nabi Adam alaihi salam wa huwa ari Kangjeng Nabi Adam teh abul basyari nyaeta bapakna manusia. Abul Bashar bapak manusia pertama. Kahayatihi seperti rupana Kangjeng Nabi Adam yauma khalaqallahu ta'ala dina hari ketika Allah menciptakan ka Nabi Adam alaihi salam ala suratihi kana rupana Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Aya oge anu ngamaknaan suratihi ti dieu teh Nabi Adam teh dalam rupa Allah. Nah, ngan maksudna bukan berarti Nabi Adam teh rupana siga Allah atau sabalikna Allah siga Nabi Adam. Naudzubillah min dzalik, bukan seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Akan tetapi diidopahkeunana rupa Kangjeng Nabi Adam alaihi salam ka Allah ieu sebagai bentuk pujian, sebagai bentuk pengagungan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rupa Nabi Adam teh sangat sempurna, sangat kasep, tidak ada cacat sedikit pun. Atupan sakumaha kauninga ke urang sadayana bahwa Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh diciptakeun ku Allah langsung tanpa proses indung bapa. Beda jeung urang, ari urang mah aya indungna aya bapakna lahir we urang. Nabi Adam langsung ku Allah diciptakeun. Makana ketampanan Nabi Adam dan bentuk tubuhna sangat sempurna. Tu'radu alaihi diasongkeun atanapi ditingalikeun ka Kangjeng Nabi Adam arwahul anbiya'i ruh para anbiya wa dzurriyyatihil mu'minina sareng ruh keturunan Kangjeng Nabi Adam anu arariman. Fayaqulu kemudian Kangjeng Nabi Adam nyarios ruhun thayyibatun ari ieu ruh anu sararae wa nafsun thayyibatun sareng nafsu jiwa anu sae. Ij'alu maka kudu ngajadikeun araranjeun wahai malaikat ha kana eta ruh anu sae sareng nafsu anu sae fi illiyin di surga illiyin. Summa tu'radu alaihi kemudian diasongkeun atanapi ditingalikeun ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam arwahu dzurriyyatihil kufari ruh keturunanana anu kalalafir. Fayaqulu kemudian nyarios Kangjeng Nabi Adam ruhun khabisatun ari ieu teh ruh anu jore wa nafsun khabisatun sareng jiwa atanapi nafsu anu jore. Ij'alu maka kudu ngajadikeun araranjeun wahai malaikat ha kana ruh anu jore sareng kana nafsu anu jore fi sijjin di neraka sijjin. Naudzubillah min dzalik. Waro'a sareng ningali Kangjeng Nabi Adam an yaminihi kapalih kananna aswidatan kana kumpulan ruh wababan sareng Kangjeng Nabi Adam ningali kapalih kanan teh aya panto yakhruju minhu anu kaluar tina eta panto teh rihun thayyibatun aroma wangi anu sangat semerbak. Wa an simalihi sareng Kangjeng Nabi Adam ningali kapalih kirina aswidatan ningali kana sekumpulan ruh wababan sareng Kangjeng Nabi Adam ningali sebuah pintu di palih kirina yakhruju minhu anu kaluar tina eta lawang panto teh anu palih kiri rihun khabisatun aroma anu sangat bau muntinatun anu banget bauna teh. Fa idza nadara maka tatkala ningali Kangjeng Nabi Adam kibala yaminihi
kapalih kanana Kangjeng Nabi Adam, dohika maka senyum Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh, wastabasyara sareng Kangjeng Nabi Adam teh merasa bunga bahagia, wa idza nadara sareng tatkala ningali Kangjeng Nabi Adam kibala simalihi kapalih kirina Kangjeng Nabi Adam, hazina maka Kangjeng Nabi Adam ngarasa sedih, wabaka kemudian Nabi Adam nangis. Sawaktos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali aya hiji pameget anu nuju nangis ketika ningali ka belah kirina, sareng tersenyum ketika ningali kapalih kanana, pasallama alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Teras Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngucapkeun salam, assalamualaikum. Faradda alaihi salam, maka langsung Kangjeng Nabi Adam alaihi salam ngawaleur salam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Nabi Adam alaihi salam nyarios, marhaban bil ibni sholih. Wilujeng sumping wahai anaking anu soleh, wan nabi sholih sareng nabi anu soleh. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian naros Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hada ya Jibril, wahai Jibril ieu pameget teh saha? Kongres apaleun jigana ka kaula ieu mah, apaleun bahwa kaula teh nabi, saha kira ieu teh wahai Jibril? Qol, saur malak Jibril alaihi salam, hadza abuka ya Rasulullah, ieu teh bapak salira, rama salira Adam nyaeta Nabi Adam teh. Wa hadhil aswidat sareng ari ieu kumpulan ruh-ruh teh, nasamu banihi nyaeta ruh keturunan Nabi Adam alaihi salam. Fa ahlul yamin maka ari anu palih kanan teh minhum ti sadayana eta ruh teh ahlul jannati, eta teh ruh keturunan Nabi Adam calon penghuni surga. Wa ahlus shimali sareng anu palih kenca palih kiri minhum ti eta kumpulan ruh teh ahlun nari, eta teh calon penghuni neraka. Fa idza nadar maka tatkala Kanjeng Nabi Adam ningali kibala yaminihi kapalih kanana Nabi Adam, dohika maka tersenyum Nabi Adam, wastabsyara sareng merasa bunga bahagia kusabab ningali keturunanana arasup surga. Wa idza nadar sareng tatkala Kanjeng Nabi Adam ningali kibala shimalihi kapalih kirina Nabi Adam, baka wahazina maka Kanjeng Nabi Adam teh nangis kumargi sangat sedih ningali keturunanana arasup neraka. Wa hadzal babul ladzi ayyaminihi sareng ari ieu panto anu aya di sebelah kanan teh babul jannati, eta teh panto surga. Idza nadara maka tatkala Kanjeng Nabi Adam ningali may yadkhuluhu kajalma anu masuk kana eta surga teh min dzurriyyatihi ti keturunan Nabi Adam alaihi salam, dohika maka tersenyumlah Nabi Adam, wastabsyara sareng merasa bunga Nabi Adam alaihi salam. Wal babul ladzi an shimalihi sareng ari panto anu aya di sebelah kirina Nabi Adam teh babu jahannam, eta teh lawang panto jahannam. Idza nadara maka tatkala ningali Kanjeng Nabi Adam man yadkhuluhu kajalma nu asup kana panto jahannam min dzurriyyatihi ti keturunan Nabi Adam, baka maka nangislah Nabi Adam,
wahazina sareng ngarasa sedih Nabi Adam. Saparantosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa cukup mendengarkan penjelasan ti malak Jibril tentang seorang pameget anu aya di langit kahiji sareng tentang ruh dan lain sebagainya. Sakumaha anu tadi dicaritakeun. Summa kemudian malo Kangjeng Nabi ngalangkung berangkat deui hunaihatan melewati beberapa langkah. Atanapi melewati jarak yang sangat dekat. Fawajadah maka tekantos lami Kangjeng Nabi berangkat. Teras Kangjeng Nabi mendakan akilir riba jalma tukang riba teh. Wa amwalil yatama sareng Kangjeng Nabi mendakan jalma-jalma anu sok ngadalahar harta yatim. Wazunata sareng Kangjeng Nabi oge mendakan jalma-jalma anu tukang zina. Wa ghairahum sareng Kangjeng Nabi oge ningali jalma-jalma anu doraka anu lain. Ala halatin syani'atin sedang berada dalam keadaan anu sangat buruk. Ker menerima berbagai siksaan sesuai dengan dosa-dosa nak masing-masing. Binahwi ma taqaddama sakumaha anu parantos ditingali sebelum nak waktu keur Isra teh. Wa asna'a tapi keayaan harita mah lebih buruk, siksa nak lebih berat dan keadaan nak lebih mengkhawatirkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Etalah kisah pertemuan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam di langit pertama. Nabi Adam alaihi salam ialah nabi anu paling pertama dipendakan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Seolah-olah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon restu, memohon doa ka orang tua nyaeta Nabi Adam teh. Tah urang oge kitu ketika urang rek berangkat ka mana wae, maka orang yang paling pertama anu kudu didatangi nyaeta orang tua urang. Baik orang tua secara jasmani, komodei orang tua secara ruhani mah guru teh. Pintalah doa kedua orang tua eta supaya perjalanan urang penuh berkah dan membuahkan hasil sesuai dengan keinginan urang. Nah, etalah satu pelajaran tina kisah pertemuan Kangjeng Nabi sareng Nabi Adam alaihi salam. Hiji we heula ambil pelajaran ari loba-loba teuing mah bisi teu kaamalkeun. Sugan ari hiji mah piraku deui teu kaamalkeun. Lamun hiji bae teu diamalkeun atuh meureun lapur ngaji teh. Wallahu a'lam bishawab.